Sampurasun baraya saung wayang daraut urang ngarakit wayang golek cepot ieu teh nu kamari dipasang bandona teh ayeuna urang kantun ngarakit nah baraya meureunna ieu teh kedah dirakit da moal mungkin mararasang sorangan tah ieu teh meureunnan perlu ketelitian nya baraya utamina meureunnan gaduh pandangan pamantes gitu kedah bisa mamantes istilahna. Kumargi ieu meureunnan kaitanana sareng estetikanya upami wayang mah sareng oge kaendahan meureun utamina mah janten dina pikiran urang teh kedah tos kawujud kitu tah naon anu digambarkeun teh wayang supados pantes teh kumaha gitu. Sok sanaos kuring mah tebih keneh nepi ka dinya mah kitu. Da meureunnan lelengkah halu ge paribasana acan kuring mah pemula pisan dina ngadamel wayang teh kitu baraya. Ayeuna meureunnan ieu teh anu nuju dirakit teh palebah leungeun parantos beres ayeuna kantun samping atanapi sarungna baraya. Tah ieu sampingna samping sarung baraya tah janten supados nyambung atanapi relate sareng karakter cepot nyaeta orang kampung, orang padesaan kitu nya. Bari mamake sarung dikongkoyang samping ngangge baju kampret atanapi pangsi kitu tah. Tah ieu teh meureunnan kedah ngagambarkeun keteh si audiens atanapi si penonton teh otomatis kagambar gitu dina daya ciptana ku ningali dedegan cepot oge meureunnan tah kitu meureunnan baraya nya. Teras deui ieu teh urang pasangkeun acukna tah acuk kampret ieu teh ulah hilap oge urang pakuan ngarah cicing baraya. Teras urang papayan tah ayeuna urang pasang beubeurna atanapi sabukna ieu teh tah beubeur we meureunnan nya. Da ieu mah jadi siga ieu we siga kaen wungkul terus urang paku baraya di ujungna ngarah teu udaran engkena teh tah urang paku baraya. Teras deui meureunnan tah anu sabulah deui ulah hilap oge dipaku baraya janten engkena teh pageuh tah sapertos kieu urang pakukeun ti ditu sareng ti dieu ngarah henteu udaran engkena dina waktos di pagelarankeun gitu dipedarkeun ieu wayang golek cepot teh. Sanaos ieu teh pesenan sanes pesenan dalang nya tapi kualitasna mah kualitas pentas. Nguningakeun oge ieu teh pesenan kangge ka Taiwan baraya ka luar negeri meureunnan lah sanaos bari masih keneh sabenua kitu benua Asia keneh kitu nanging tah suatu pencapaian oge nya urang tiasa nyebarkeun atanapi ngawanohkeun ka jalmi-jalmi lian gitulah ka benua-benua sejen gitu. Boh kriana boh pementasanana alhamdulillahna wayang teh tos mendunia geuningan baraya. Jauh sebelum urang-urang ayeuna da geuning ti baheula ge emang geus kitu nya. Ti baheula oge geus kakoncara ka mancanagara ari wayang mah. Tah kitu baraya hatur nuhun parantos beres ieu ngarakit wayangna oge hatur nuhun parantos nyimak dugi karengse ieu proses perakitan wayang golek cepot anu dirakit di saung wayang daraut Bogor tah kitu baraya. Sakali deui hatur nuhun meureunnan ti kuring selaku ownerna saung wayang daraut cag.